Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya uli jeung wayah kiwari mudah-mudahan sadayana sing sarehat jadag sing cara geure-bageur harade miliknya paranjang umur. Uli jeung patepang deui sareng simkuring dina ngamumeule budaya Sunda wayang golek. Karesan abdi salah satu pencipta wayang golek janten abdi diajar wawayangan nyowayang nyowayangnya jadi kudu biasa tidak resep karena seni Sunda kudu bisa diajar lah ya, sing kuring dicinta karena seni Sunda wayang golek khususnya abdi diajarnya kalwayang kemana-mana diajarin kalwayang dari ngadalang mah data tiasa ngadalang mah sanes dalang ongkoh. Jadi diajar nyekal wayang be, lamun geus bisa nyekal wayang hobi insyaallah beureut hareup mah. Ayeuna sing kuring bade nyobian kakawen ya. Mudah-mudahan sadayana tiasa kahibur. Satajana nonton jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih ka wargi-wargi saladayana. Selamat tahun baru 2024. Si Indonesia pasewakan busana manekawan si Indonesia pasewakan busana manekawana serba kapus petenu tiana miang panjreking sarwa rukma ya sarwa rukma